di mana, Bah? Eta Cak, tas di warung. Oh, kebeneran atuh panggil jeung Abah di dieu. Naon Cak, nih asal luas. Rek nanyakeun, Bah, ari si Mas sabaraha gawe di Malaysia na teh? Cenah mah Cak, kontrak setahun. Aduh, geningan lila oge, Bah. Nya atuh, matakna esa ulin geura ka imah Abah. Palaur ulin ka imah Abah si mana mah? Namun naon atuh Cak, era Abahana geng sekolot. Angger Abah geus kolot oge jiga orok. Jika orang kumaha rek Eca? Mata nenen. Yati, hayu atuh rayundek milu ka kebon Ece. Ah, moal jadi, Ceu. Nah, ujug-ujug moal jadi. Keur haroream, Ceu. Lain horea meureun, Yati mah geus janjiannya jeung ka Bogoh. Boro-boro janjian, Ceu. Nu aya ayeuna keur pasea. Paingan atuh meuni ka tempo teu sumanget kitu ari keur pasea mah. Nya, sagala ge harorea. Emang aya masalah naon deui sih, Yati? Biasa, Ceu. Teu pugu-pugu, jol ngungkit-ngungkit masa lalu. Gampang atuh mun ka Bogoh ngungkit-ngungkit masa lalu mah. Gampang kumaha, Ceu? Ditah ulin we jeung dinosaurus. Tong, kemana si Abah? Poe ieu teu ketingali? Gering, Kak. Nah, otong apal pan otong sapoe jeung Ika. Ningalina update status WA na, Kak. Yeuh, bejakeun ka si Abah. Lamun gering, tong update status. Guluna kumaha kitu, Kak? Nya berobat atuh ka dokter. Mak, apa teh gajah? Apal atuh, Bah? Kumaha kitu? Ya mak, gajah teh sato darat anu panggedena di dunia. Terus kumaha, Bah? Beratna oge nepi ka 6.000 kilogram. Ini berat geningannya, Bah? Tapi mak, beratna gajah teu sabanding. Sabanding jeung naon ari Abah? Teu sabanding jeung beratna rasa sono Abah ka emak. Gembel. Gombal mak. Panen terong. Ih, naon ari ambu can waktuna dipanen. Ih, tan pengalaman meureun. Can pangalaman kumaha ari ambu? Justru ari terong keur sagede kieu keur meunyeuna ngeunah. Assalamualaikum dulur-dulur skateboard. Kanu apriogi atana pinuju milarian anggoan khususna anggoan kanggo istri. Mangga tiasa langsung wae dicek ka Instagramna kawaii.outfit. Tur nuhun sekali deui kawaii.outfit. Gimana, Bah? Biasa wece, pasti bawa plak parit di sawah. Oh, Kunaon Ece, jika itu semangat gitu. tekuna naon, Bah? Langsung pura-pura apal Abah ge, Ece keur boga masalah. Nya, Bah, gagal deui. Gagal kumaha ari Ece? Nya, satadina mah bulan ieu teh Ece teh kawin jeung eta lalaki. Terus kumaha gitu Ce? Nya, sugan terek bener-bener we ka Ece teh. Ari teh kumaha gitu Ce? Nya, ngan saukur ngalewat dina hate Ece. Ce, ye, matakna cing hati-hati mun milih lalaki teh. Hati-hati kumaha ari Abah. Nya Ce, eta lalaki teh ngan saukur banyol. Kuduna Ece cukup seuri, lain bogoh.
Tong kumaha cara ngabedakeun anak lalaki nu geus dewasa jeung nu budak keneh? Gampang atuh Kak. Gampang kumaha gitu tong? Tinggal bawa ke tukang syukur. Terus dikumahakeun? Mun bayar 10.000 berarti eta budak keneh. Tapi mun bayar 15.000 eta geus dewasa. Kemana wae Cem, nya asa jarang ketempo ieu nama. Ah, tara ka mana mak? Di imah wae Ce. Nya gua poe ge di imah we gogoleran. Ini pangedulan pisan Ce. Ih, ari mah lain pangedulan atuh eta mah, tapi kebahagiaan. Bahagia kumaha Ce? Mah apa monyet? Nya apal atuh? Lahirna di mana? Di Leuweung. Tah bahagiana cicing di Leuweung. Ari apa kana lauk mak? Nya apal atuh? Lahirna di mana? Di Cai. Tah bahagiana cicing di Cai. Terus kumaha kitu Ce? Nah jika ece we. Ece kan lahirnya di luhur kasur. Jadi bahagiana di luhur kasur kegoleran. Kunaon teh Ca, asal loba pipikiran gitu. Neng, ketepugur rasaan ya teh. Nya kunaon, sok atuh curhat. Anyar putus neng, jeung kabogo Eca. Pantesan atuh jika nu ngeloba ngahuleung kitu. Nya kepikiran we neng. Matakna lamun mencintai lalaki ulah sepenuh jiwa, cukup we sepenuh hati. Nah, kunaon kitu neng? Soalna lamun putus cukup sakit hati ulah sampai sakit jiwa alias gelo.